Ada teh. Munggahan berarti. Iya teh Kak. Mantap. Goreng tales. Sajeng ieu enak makan. Dia kamu ajak yang cau dia. Hai gedang asap. Ala. Saha? Nasi Abah. Asam ka Didi. Nah, itu geus kulaan. Ya munggahan anak aya nama di dia. Di mana itu? Iya. Di sisi sawah. Di sawah aya nama munggahan anak. Di kebon. Kamari mah di mana? Kamari mah di mana? Di hareupeun imah. Dina ini di ujung sok-sok makan. Nah, Iya teh. Mau anda geus niat tadi mamang makan. Kebal. Dipuskeun. Heeh, kakak. Sudah mau uwe pedalahan. Ek ngepuskeun hungkul. Badan kayaknya Kepugu asina mah. Kapan ieu makan atuh kalem we nya tempe. Ceritana si Sok Ina adi ek jengkol botak dek tapi teu makan. makan. Tales jeung jengkol jadi nanaon? Terus kol. Sekalian make cau. Hah? Make cau. Ayo. Tahu mah pakeun iga.